Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng tepang deui wargi sinareng karasana vlog. Dina kasempetan ieu si abdi ngobrol bari moyan karesan si Bapa ngobrolkeun tatangida anu pupus tos 10 tahun. Teras digali kuburanna teh bade dialihkeun. Ternyata mayitna teh masih burger keneh. Kabungkus boeh anu teu buruk. Ari padahal almarhumah teh saurna teh sanes santriat, sanes ustazah, tapi tukang kula-kuli di kebon atanapi di sawah. Naon atuh rahasiana? Sumangga wilujeng ngadangukeun obrolanana dugi ka rengsena. Masih kena belegeran kena dipindahkan. Di mana mak? Ini itu di tonggon 5. Pan dibayar tempatnya pindah salapan man. Jadi dipindahkan. Pindahkan makam saja mah tinggal tulang bu. Eta mah biasa kena we. Sabaraha tahun dah mak? Ya umur bukan laki hiji. Di mana, Mak? Pak? Di tahun Eta lain bapak eta mau tang geus naon-naon. 10 tahun. Bulegeran kan Ibu-ibu? Udah laki. Masya Allah. Biasa ngajolor kene ya. Majalor kena eta. Sabar. Nage teu kuring-kuring. Ih, Bersih apa? Eta teh jeblok-jeblok nggak 10 tahun. 10 tahun. Masya Allah, Robi. Nanti ngana suka. Eta mah meureun sok ngadawamkeun maca naon? Yasin Maca katalar Yasin? mana Katalar. katalar Yasin. Oh nya da kumaha di duniana urang teh. Bener kumaha di Baru dunia. memot oke. Masalah Yasin Robi. meh di karalat. Pek maca Yasin lagi ikhlas beureunya lain ku sabab hayang babari usaha. Oh maca Yasin lagi ikhlas lain hayang babari usaha. Lain. Lain Urang mah menta-menta lain hayang hayang dilancarkeun usaha yang sagala. urang mah karak baik. Urang mah kitu wae. Heeh. Beres ngaji beres naon teh. Minahkeun na oge eta mah. Tapi mah jadi disinahkeun jadi. Berang heueuh, berang rek dipindahkeun geuning. Tepat teh dibayar ku urang eta teh. Oh dijual tempatna tepat aya makaman. Makaman. Tapi eta anu tempat eta teh anu bukan maot. Tempat anu dijual teh. Lain. Ngadon. Dasar kudu Tempat si Otip. Dibeli ku si Pahlu. Aya makaman si Pahlu teh dijual. Ka yayasan eta tah. Masjid. Lain dasar kuduna kudu kanyahoan ku sararea beureunya. Banyakan eta orangna. Heeh kudu dohir gitu. Jelema anu Jadi dawam orang teh percaya ngaji gitu mah beureunan Eta teh ka 3 tempat dipindahkeun teh nu salapan. katingali ku sararea beureunya ari kitu mah. Nu sawarehna pada henteu beureunya. Biasa we beureun Biasa we tinggal tulang. tulang. Eta anu dipindahkeun loba meureun. Istimewa etanya. Wih, Geus 10 tahun saduduna mah mesti ubah sana. Oh, beberapa 10 tahun, 1 tahun oke. Bisa tuh ngomong. Oh, Beuneunan nana satahun geus. Bener. Sagala pagawean ge kumaha hatena. Kumaha hate urang. Ari ku ikhlas karena Allah mah. Budak, Dari budak mah leuh eta mah pan kolot. eta mah syarat bio. Jarang eta kitu teh nya. Masyaallah, Robi. Pas makam walinya. Heeh. Ari sapopoena teh si ibu eta teh almarhumah teh sok kumaha teh? Ya. Biasa we rumah tangga. Kulit-kulit. Kula-kulinya. Nan bager beureunan nya. Karena gaul jeung karena tangga teh ya. Pandalopana anu sok ngariung, batu nya. Heeh. Main keur main mah ada lenggang. Heeh. Pan jadi nini teh mah ikik sama morongkol. Merongkol kumaha? Morongkol teh madang di dinya segala di dinya bising di dinya. Diurusan we. Urusannya ke budak eta. Masyaallah. Budak-budak kita teh. Naon anu urusan? Ninina Ninina berarti eta bener salianti eta teh beureunan maena
ngurusan kolotna ninina nu baris ninina. Eta budak eta teh. Anda mana mu? Eces keneh urang nya. Ces kene, kena ieu kan morong kol eta mah. Balik dipalik nyata budak eta nu ngurusan bukan anak. Almarhum eta Aya kene ninina ayeuna. Bagus lagi sih mah. Tuh. Maiki ini mah bubuk gitu. Itu ari nu penting mah urang ikhlas naon teh ngurusan kolotnya. Kolot. Ngurusan kolot. Nyata tara gaul teh kitu pan jadi Masya Allah Robi eta ogehan ayang daang menang pikarido Sarido urang. Gusti Allah pan eta teh. Nu penting urang na ikhlas ulah bari aral teh ningkang. Urang mah kadang-kadang sabari anak. Heueuh aral urang mah. ya. Ih, Ninina teh ngawaro. boga nu gering teh ngawaro atuh. Panggang mah. Kamari oge malahan mah yang ngenongin katemu kan Gusti ani teh sentak urang. Heueuh nya eta teh ulah Kang. Aduh, ing heueuh nya. Sama Teh, nyentak. nurutanana. Sih, kurang begitu. Ada nurutan anak. Ese Gusti, masyaallah Robi. Wargi dugi ka dieu heula tepang urang sadayana pamugi aya manfaatna oge ngajantenkeun pitutur ka urang sadayana. Buktos nyata jalmi anu kenging rahmat sinareng ridho pangeran ku tilu padamelan. Hiji dawam ngaos Al-Qur'an, kadua tara nyarioskeun kaawonan batur, tilu ikhlas ngurus sepuhna, sok sanaos eta mah ka baris ninina pangitennya. Dugika teu aya hiji oge makhluk anu wantun ngagrogotan kana eta mayit. Malihan mah boehna oge masih keneh utuh. Wargi karasana vlog sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.